Jadi beki dieu teh bet asa beki era. Alus nama ulah lawanan Rawing. Cek Marlan ngak mangkeun ka si Rawing teh, sabab memang umurna beki nambahan ngan duka ting kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka si Rawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana mikarta anu memang guruna. Si Rawing neuteup ka Marlan anu salela ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pang-pang nama lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapak, Rawing masuk ambak mang. Cek si Rawing negerakeun isi hatena. Memang teu ngabibisani mang oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku mang teh, aya bahan picaritaeun ka Rawing teh. Anu tumali jeung amanat bapa, nyeta amanat bapa Rawing baheula. Nah naon kitu mang? Salat teu bejakeun ka Rawing. Kieu. Bapa hidup geus amanat ka mang, sangkan ngajaga jeung ngapi ngajaring hidup. Malah siga nu geus terus rasa memeh kajadian Rajapati teh. Kungsi nyarita ka mang. Pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengku ku daerah Cianjur. Ku cara kitu tangtu bakal leuwih asak elmu anu kacangking. Kitu di antara eta amanat Rawing, cek Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing neuteup ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjejeunna, dirina geus dianggap seolah-olah anak ku Marlan. Jadi maksud mang teh urang kudu nempungan Mbah Wigena mang. Nah tuh urang jugjug we tepungan mang, sabab terus terang karep dina hate moal we panasaran lamun uing can bisa malespati ka si bewok jeung anak-anak buahna mang. Paneuteub si Rawing sumuhurung lantaran kahudang di amarahna. Nu matak mang teh boga pikiran hayang nyobaan nepungan Rawing. Sugan we masih keneh aya di kieuna sabab mang moal kagok hayang ngajadikeun Rawing. Jadi hiji jago anu bener-bener mampu numpes segala rupa kajahatan. Sabab ku ancurna kulawarga urang lantaran pokana jalma-jalma nu jahat. Bener mang. Lamun uing geus jadi jago, jalma-jalma nu jahat teh moal diantepkeun mang ku uing mah. Sabab lamun diantepkeun nya bakal tetep jadi gangguan pikeun rahayat leutik anu teu bisa nanaon mang. Jiwa satria si Rawing teh telah geus ngawujud. Hiji kabagjaan jeung jadi leueus pikeun Marlan dina waktu harita. Atuh puguh we si Rawing teh da ari perupa mah memang kasep geus bisa kasawan ku Marlan oge. Upama dina waktuna si Rawing tumuwuh jadi jajaka anu manjing dewasa tangtu mibanda rupa nu kasep. Ngan hanjakalna teh eta meureunan ceulina sabeulah Rawing. Mang panuju Rawing. Sabab hidup sanajan nyata can dewasa tapi geus mibanda jiwa satria. Sikep lalaki sajati memang kudu kitu. Ngan pikeun ngawujudkeun eta cita-cita tangtu we teu cukup ngan ukur ku kahayang bungkul, tapi kudu dibarengan jeung kadaekna. Jadi kumaha yeuna maksud Mang Marlan? Cingan uing bade nyaho mang? Si Rawing harita minta katerangan nu jelas pikeun dirina nantukeun sikep. Nu mata maksud mang teh kieu Rawing. Sabab di dieu mah bet jadi kalah kalau bapi omongeun. Lantaran loba kolot-kolot anu aduan nusok padahal mah anakna nu salah. Tetapi nyalahkeun teh ka urang. Sedengkeun urang jalma malarat Rawing. Jadi asa teu ngeunah lamun kudu paloba-loba carita. Tah ku ayeuna kitu, maksud Mang marek ngajak Rawing ulin ka Arga Binangun. Kumaha kira-kirana daek? Ih, ari uing mah nya daek pisan mang. Sabab uing mah hayang. Uing mah pokona mah can puas hate, can genahnya hate, lamun uing can bisa numpas anu ngaran si bewok jeung anak buahna anu ngadeus ngalantarankeun hirup uing jeung Mang Marlan jeung bapa uing jeung ma uing jadi kieu.
Sanggup kira-kira nalempang narawing? Sabab pikeun nuju ka Arga Binangun teh memang jauh jeung tempatna kawirang deukeut ka Pileuweungan. Si Rawing katingali paromanana Hegar Marahmai malah terus seuri ka Marlan bari terus nyarita deui. Sanggup mang lah. Pancek mang oge lamun aya kahayang kudu aya kadaek. Di mana aya kadaek, tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran. Ulangan ukur ngararancang kahayang wungkul. Si Rawing bet kawas kolot nyaritana teh. Satia pepeling anu sok diamanatkeun ku Marlan teh telah kacatet jeung jadi patolan atau patokan pikeun si Rawing dina hirupna. Teu matak aneh lamun Marlan boga sawangan yen isuk pageto si Rawing bakal tumubuh jadi jago anu dibarengan ku kaluhuran budina. Asal ulah salah anu ngaping jeung ngatikna. Ya syukur we atuh lamun kitu mah. Sabab keur emang mah tacan lugina hate jeung moal waleh panasaran lamun teh mah acan bisa males pati balitungan jeung jadug karaman macan liar. Nyatan si bewok teh kitu tarawing. Sarua we sanajan wing ge kitu pisan mah, leuwih hade aja ti ayeuna lamun si Rawing teu bisa males pati. Nya atuh kumaha lamun isukan subuh urang nyobaan miang. Neangan laratan ngeunaan Mbah Wigena guru Bapa Hidup. Sabab ku cara kitu urang bakal narima langsung pangabisa guru pupuh pangrupa sumber pancerna ilmu urang. Berenang bakal leuwih asak ajen pangarti nu kacamking ku urang pang nama mang hayang ngajejeuhkeun hidup Rawing. Rada ngageleter sora Marlan waktu harita sabab kahudang diingetan kana kajadian anu lumangsung turut tumiba ka eta pilemuran. Si Rawing oge sarua ingeteun anak kaduh kahudang deui kana kajadian anu tumiba ka indung jeung bapana. Kang Marlan, iraha turang miang ka Arga Binangun teh mah. Rawing memang geus teu betah ya di lembur teh. Sabab lolobana mah tatangga teh bangun nu ngewa mah. Bener Rawing. Nu matak isuk subuh urang miang. Ngan kade sing kuat ya lamun kudu leumpang jauh. Sabab lumaku teh lain lampas sakedeung Rawing. Beres lah mang, lebih suka kene miang bisa nitenan kayan di lemur sejen, tibatan aya di lemur sorangan bari jeung kayan sok aya we papasean mah. Penting harita si Rawing jeung Marlan sare tibra. Kasubuhnakeun duanana harudang sanggeus ngarasa cukup bekal keur di jalan. Da pugu ini tetangtu lila. Akhirna duanana harita arinip geus nuju ka tempat nu dijujug. Puguh rumahku teh memang jauh tacan tangtu bisa tepi ka poe. Tapi Marlan bener-bener muji ka si Rawing. Anu jelas katingali teh capek si gana teh. Parang dahar nyimpan ka warung, kapetingan terus sare di jero tajug. Pabeberang harita teh sanggeus 2 poe lumampah. Marlan ngajakan si Rawing leureuh pikeun dahar di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Nu boga warung teh tetela awewe kolot anu someah ngabagiakeun ka Marlan jeung si Rawing. Marangga calik Ujang, bade ngeresakeun naon Ujang teh, rek dahar atawa ngopi ya Ujang. 2 alas malah kabeneran acan kararabana naon ieu teh. Ceuk Marlan minta dahar 2 alas. Atuh si imah warung gancang harita mani giakna keranan, mairan kana pamenta Marlan. Nu boga warung teh tetela beuki ngobrol deui. Teu matak aneh lamun sajeroning dahar teh bari jeung ngobrol. Katingalina mah ku emak si Ujang siga nu geus lumampah jauhnya. Di mana ri Ujang? Di lembur Jatisari mah. Oh, atuh jauh Ujang. Ari ieu saha budak? Ai maksud anak Ujang. Cek si imah warung bari ngareret ka si Rawing. Alo ieu mah. Ngahaja puguh hayang milu dari budak lalaki mah kudu lamparnya mah. Nya bener kitu Ujang, ulah cara anak emak boga anak lalaki teh meuni ku uleun pisan. Eueuh kahayang sigana teh gawe ngan ukur nangkep harigu, loba ngalamun teu puguh da eta tuh, mikiran bebeureuhna anu dibawa kabur ku rampog. Marlan kerung bari jeung neuteub ka si imah warung. Terus harita nyarita deui. Nah dibawa ku rampog kumaha kitu mah? Maksud emak teh bebeureuh anak emak aya nu nyulik. Nah, tulin ditulungan. Rek kumaha nulungan anak tuh Ujang. Saha nu wani barina oge kana karaman macan liar nu jadugna si bewok teh ya. Geus jadi korban eta mah moal aya nu wani nyusul. Ceuk si imah warung nyaritana rada humandeuar. Marlan bet jadi penasaran ngadenge ongobol atawa gorombolan macan liar anu disabit-sabit ku si imah warung. Nya kitu di Dharma alias si Rawing harita si Rawing milunanya.
Naira kitu gorombolan macan liar ngaranjah ka lemur mah. Cek si Rawing penasaran hatena. Ih, pugugus aya saminggu nu kaliwat mah. Koredas beak, harta beak, segala rupa banda emak mah. Untung sawaring mah disumputkeun dina jero taneuh deukeut kandang domba, lamun teu kitu mah beak kabeh lapur. Marlan ungut-ungutan. Tetela gorombolan macan liar teh beuki mah habu wae tindakanana. Lemur-lemur meh geus karanjah kabeh sigana teh. Bener-bener geus meh kabeh lemur karanjah sigana mah ku gorombolan macan liar Rawing. Cek Marlan ngareret ka si Rawing. Bener mah, karunya we ku anak nasi mah. Leungiteun bebereuna dibawa kabur ku eta gorombolan. Si Mawarung ngarenghap narik napas panjang bari terus nyarita deui. Ngan eta mah manu mata kaget teh. Geus pugu ari harta banda mah, ieu mah awewe nepikeun ka dipaling sagala rupa. Bet kuasa teung-teungeun pisan. Mangkaning maksud mah rek buru-buru dikawinkeun ku mak teh. Udah punguan hiji-hiji nak mah boga anak anu geus dewasa teh. Malah tatangga masuk nyaritakeun karunya teuing cenah ku nasibna makeno. Boga anak teh jadi ngahintul unggal poe ngan ulang jentul kaleleban ku kabogohna. Makeno nyaritakeun ngeunaan kayan kulawarga anu jadi korban kaganggasan gorombolan macan liar. Hari kudu mah dicaritakeun kuring jeung ieu Allah oge sarua deui mah mangrupa korban gorombolan macan liar. Anu memang beuki dieu teh beuki mah habu tindakanana meh satiap lemburan geus karanjah ku eta karaman. Baru di lembur ujang oge saruanya beambe nyaan lamun kitu mah gagalaksakna ta gorombolan teh. Mama mikir teh nah eueuh anu mampu kitu numpes eta gorombolan ujang. Ku ayeuna mah moal aya nu sanggupkeun mah. Sabab jelas kekuatan gorombolan macan liar lain lawan-lawanan jalma biasa. Pugu memang arahli dina kaributan. Mata kitu ujang mama mah sok jadi prihatin kitu kan jadi anak ayeuna teh kitu be siga nu ngajubleg. Ulang jentul sok sieun terus ngagrebeg we gelo mama. Si keneh mending leungiteun bebeureuh mama. Da ieu alo kuring mah leungiteun indungna diculik sarta bapana nepikeun ka hanteuna jadi korban kaganggasan si bewok. Marlan nyaritakeun ngeunaan nasib nu karandapan ku indung bapana si Rawing. Bener mak, nasib anu karandapan kuing leuwih nyeri jeung peuri karasana mah. Si Rawing milu mairan ngomong. Makenoh neuteup antep ka si Rawing asarada kaubaran hatena. Sabab tetela geuningan aya nu leuwih goreng nasibna anu mangrupa korban gorombolan macan liar. Tapi eta si ujangnya oge budak keneh kitu tabahnya nying hareupan cocoba sarupa kitu. Cacakan emak mah ku anak anu geus gede oge tetep be jadi pikiran jeung eta di mama anu teu kaharti teh kaayaan di ieu lembur ayeuna ujang. Makeno beuki lila teh beuki resepeun ngobrol jeung Marlan sigana teh. Naon kitu nu teu kaharti teh mah? Nya ti sabang prakajadian ieu lembur diranjah ku gorombolan macan liar nasi bewok. Aya nu datang dua lalaki 3 poe pisan geusna kajadian ieu lembur dirampok ari ngakukeunna nama jawara ti kulon cenah. Nya maksakeun maneh keukeuh hayang milu bubuara di ieu lembur pikeun ngajaga keamanan cenah. Ngan ayeuna teh jadi aya aturan anyar. Nah, ieu aturan anyar kumaha kitu mah? Nya setiap bulan sakali cenah kudu mere upeti ka eta 2 jalma anu ngakukeun jago ti kulon teh. Keur nya buruhan eta we meureunan jua jago nu ngajaga keamanan di ieu lembur teh we meureunan. Jadi nambahan karudet kana kahirupan. Pupuh lembur teu bisa nanaon sigana teh sieun pisan ku eta 2 jago teh kitu ta ujang. Marlan jeung si Rawing sini teuteub. Bet panasaran hate Marlannya kitu di si Rawing ku ayeuna eta beja. Atuh Marlan terus harita nanya deui. Saha cenah eta 2 jago ti kulon teh mah? Bet arane teh make jeung nangtukeun aturan kusorangan. Anu saurang deui mah Markup, ngaranna teh anu saurang deui mah Kardan. Jeung ka awewena deui meuni hejo pisan teu kaur ningali anu luis-luis ari ngakukeun hayang ngajaga keamanan tapi dina prakna jadi loba rumah tangga anu teu aman. Lantaran loba awewe anu diganggu ku manehanana duaan. Si Rawing ngareret ka Marlan terus nyarita. Jelas lamun kitu mah pangaco eta jelema teh mah. Di mana cicingna eta 2 jago teh mah? Si Rawing ayeuna mah anu nanya ka Makeno. Nu mata kitu mah oge boga pikiran teh. Ari sugan teh nya berek ngajaga keamanan ieu lembur. Alah eta Gusti nu agung. Dasar. Kalah kanu diomongkeun teh. Alah
Itu gerak. Gusti Agung ya Allah ya Robi. Kunaon mah? Itu lebih omongkeun datang ka dari adalah ujang. Makeno langsung pias paromanana. Sabab rentang-rentang katingali aya dua lalaki anu geus aya umuran malah leuwih kolot batan Marlan nyamperkeun ka rabah warung. Sareretan Marlan jeung si Rawing ningali nu rentang-rentang datang. Pantes lamun ngakukeun jawara teh sabab memang milik dina wanda jeung kayaan make kampret jeung celana pangsi hideung. Dina cangkeng belah kenca nyolegreng bedog awakna ngarareusi. Sirahna diiket barang bang semplak. Rupa atawa keritan beungeut oge memang pasemunu galak. Kumisna karandel pantes lamun disebut jago teh. Anu datang teh memang tayalian ti makrub atau markup jeung kardan anu keur diarobrolkeun. Sanggeus tepi ka warung markup katingali suku katuhuna nincak kana bangku panjang hareupeun warung nu didiukeun ku Marlan jeung si Rawing. Teteupna anteb ka Makeno bari teu lila terus nyarita. Cik beta dahar geunah mah, walas we lah. Bari sadiakeun keur dahar saminggueun tatatan eta. Kumaha? Eta sadiakeun nyato anu saminggueun atahna we. Nah, eueuh beasna duitna. Bari sakalian we bungkus keur dahar keur 5 hitung-hitung upeti be dipenta ayeuna ieu. Sok lain kalah ka melong, bisa dikade ku aing geuras goblok. Cek Markup harita. Ngajago pisan sigana teh abong ka awewe anu geus kolot. Ai kardan harita ngadeuketan ka lebah Marlan, leungeun katuhu nepak kana tak-tak Marlan bari nyarita. Keur naon ieu kisana? Dahar meni disebut kitu. Lain urang ieu nya. Marlan ngareret ka kardan. Dua teutupan harita bantrok sedengkeun si Rawing ngawaskeun bari hate geus teu kuat ku piambekeun. Kalawan sikap anu tenang Marlan terus nembalan. Kemang. Kuring mah lain urang dieu. Datang ka dieu ngahajang ngadon leureuh hayang dahar. Tapi mayar daharna oge. Sabab era ari kudu teu mayar mah. Cek Marlan sikapna jelas teh sopan. Da puguh cek pamikirna eueuh hartina sopan ka jalma saperti kitu mah. Ai Markup jeung kardan silih teuteup kawilang wanian caritaan Marlan teh. Sabab sacara teu langsung geus nyingiran ka maranehanana duaan. Markup jolnya we ambek nurunkeun suku katuhuna anu nincak bangku nyamperkeun ka gigireun Marlan bari nyarita. Si laing wanian make jeung nya capek kitu sagala rupa goblok. Nyingiran ka dewek sileng cacing. Aca nyaho dewek jago di ieu tempat, di lembur. Ngajaga keamanan goblok. Lamun nya oge anu ngajaga keamanan, ulah ngaruksa keamanan kahirupan batur atuh. Ari barang penta ngarugikeun mah jelas ngaganggu kana keamanan. Cek Marlan teh sieun ku polototna panon Markup. Atuh puguh Markup jeung kardan jadi penasaran sabab aya jalma anyar pinami anu wani ngalawan caritanana. Maneh sigana mah geus bosen hirup meureunanya, wani nyarita kitu ka dewe, sasilengaran. Kuring Marlan dek naon kitu? Parlan mah ngampar di jalan goblok. Is Marlan. Si Rawing kawilang budak anu wanian tur gampang ka hudang nafsuna, harita terus milu nyarita. Jelema kieu mah kudu diwara mantu man. Uing oge wani gelut jeung jago butut kieu malah. Nah, ngakukeun jago tapi na jago kana hakaneun koplek teh. Si Rawing teu leum-euleum. Atuh puguh Markup jeung si kardan teu nepikeun kabuncelik panonna puguh teu nyangka si Rawing budak satepak wani nyarita kitu. Heuh, waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku Kepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Tetela bener we di jero kamar teh kosong ngan katingali we jandela masih keneh muka. Si Rawing harita gagaro kana pipina. Seri koneng ngareret ka ijon bari nyarita. Eleh aing nyanyi we. 2 kali jeung ayeuna akang mayo. Aduh Gusti nu agung. Digoda didoja teh jeung ijon. Kamari geus rek panggih jeung Saraswati pamajikan akeung, terus ini nyulik ku jalur rampung. Diteang ka dieu terus ini sorangan. Aduh, nyaan hebat ieu mah ieu.
Maukem bet asa jadi ngarasa boga salah. Lantaran memang rumasa tekung singabejaan ka Saraswati, yen si Rawing salakina teh aya di Karangjago. Ma, nu salah teh ama Jang Rawing. Rumasa masalah beteng ngabejaan ka Nyai Saraswati, upama Jang Rawing teh aya di dieu. Da eta tadina gemper jeung Kasiman, mak teh. Lain Kasiman, meureun mah Kasime. Tanya eta Kasime. Mak teh jadi Kasima sabab ku teu sangka bakal bisa ngabebaskeun ka Ayaan Saraswati atuh da ujang. Nu matak mati asa boga dosa, mate narima karena kesalahan Jang Rawing. Kamana atuh neanganananya? Narima mate karena kesalahan Jang Rawing. Sanajan nya ari hate mah hanjelu anu lain dikieuna, tapi si Rawing memang mibanda ajen pribadi nu beda jeung jalma nu sejen. Manehna boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang aya nu ngaturna. Nyerenge seuri mah ukem bari nyarita. Teu kudu nyarita kitu mah. Lebah dia wah nu salah. Malah kuring nganuhunkeun ka Maukem sabab geus nulungan ngabebaskeun pamajikan kuring. Narajang eta ina terus luntat ti dieu lantaran teu kaburu dibejaan ku mak. Nya dari kumaha deui atuh da geus kajadianna kieu. Nyangan jelema hirup teh hese mah. Geus keun bae ulah ngarasa boga saleuh. Sagala rupa mama pokoknya mah nu penting mah ceneng. Ayo ayeuna mah urang katepas di bae mah. Nyai John, ayo atuh Maukem. Geus kitu mah tiluanana terus lempang di muru katepas imah. Katingali si Banteng Bulung nyerenge seuri bari nyarita ditujukeun ka si Rawing. Ngumaha ka ngawing-ngawing? Ngaya cenah Saraswatina. Nyeunah mah ngeukeur masaknya kan? Walah, ngamun ngitu mah ngatu jadi ngurang ngariung kan? Si Rawing mencereng ka si Banteng Bulung. Dampaleungeun si Rawing meta crebet kena pisan kana pipi si Banteng Bulung. Waduh, ngunaon ngalakannya bohok ngawing-ngawing. Bakona mah wing manaon ujug di nyabok. Atuh danya tengah tipisan si Ateng marikeun teh. Nyaho batur keur sumpek angen kalaka kana ngurang ngariung we. Aido, ngeunanya dampaleungeun akeung, ngeunah. Wah, Kang ngawing-ngawing mah meuni meureuy ngeuy. Kunaon ngalaka ngambekan kitu Kang ngawing-ngawing? Kadenge teh tadi caritan Maukem teh. Saraswati teh luntak ninggalkeun ieu tempat. Dia ku akang ditiangan ke tempat atau ka kamar tempat ngeremna bener be. Saraswati teh eueuh deui teh. Lunta indit lantaran teu nyahoeun aya akang di dieu sabab teu kaburu kabejaan ku Maukem. Wah, gitu Kang ngawing-ngawing. Aduh, nguing bener-bener jadi nganjelu ngamun gitu mah ngaduh. Nganjakal deui bae ieu mah Kang ngawing-ngawing. Wah, jadi cenah Saraswati ngeunggeus kinit deui wae meureun nya Kang ngawing-ngawing. Nya init di bae euy. Aduh, edun ieu pengalaman jeung lalakon teh. Paingan geus beda karasana kana kurunyudna hate teng. Teu jauh disangkaan. Aduh, nyaan dicobi terus teng. Tapi teu naon ketang teng. Nya da kangaranan hirup atuh. Boga naon teh tamparan lalakon masing-masing teng. Mumanga tu ngamun ngurang nyusulan bengayeuna mah ngurang teangan Kang ngawing-ngawing. Nyabab ngacan jauh meureun nginitna ngogen. Ngayu ngurang ngariung, ngurang nyusul Kang ngawing-ngawing. Moal kasusul teng, sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate nu sieun. Aya nu nyusul, nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana arahna, kamana initna. Timba aja urang makapanan sagala rupa ge aya jejerna, aya nu ngaturna teng. Kudu ngarteuy. Sanggakeun we kan nu musik malikeun urang salerea teng. Wah, gitu Kang ngawing-ngawing. Waduh, nguing bener-bener jadi nganjelu lamun gitu mah.
Nanjaka deui maeng ieu maka ngawing-ngawing. Wah, jadi cenah Raswati nganggeus nginit deui bae beureunnya ka ngawing-ngawing. Nya init deui be euy. Aduh. Edun ieu mah yeuh pengalaman jeung lalakon teng. Paingan geus beda karasana kana kurinyudna hate teng. Teu jauh ti sangkaan. Aduh, nyaan dicoboy terus-terusan teng. Tapi teu naon ketang teng, nyada kangaranan hirup atuh boga amparan lalakon masing-masing. Kumaha ngatu ngamun murang nyusulan bae ngayeuna mah. Murang teangan Kang. Nyabab ngacan jauh meureunan nginitna ngoge ngayu urang ngaliung urang nyusul Kang. Moal kasusul teng. Sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate anu sieun aya nu nyusul. Nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana parahna. Waduh, ya maya, kumaha tualing geus kieu ya. Aduh, kumaha tukang ngawing-ngawing. Nya ayeuna mah urang ngaliung beda Kang oge lapar ge teh, kitu oge lamun nya jang ijon rek ngahormat ka urang. Kitu teh teng. Lain kitu kahayang urang teh nya ngariung. Oh, kang ngawing-ngawing mah nyungkun euy. Muing jadi ngerayo. His, lain nyungkun nya na Kang mah. Nya wajar be atuh urang dihormat teng. Komo sasatna ayeuna mah akang geus nyamos di bae datang jauh-jauh ka dieu. Kala ka diadukeun jeung jalu papang. Lain kitu jeung ijon. Ijon masih kene ngahulang bari neuteup ka si Rawing. Da puguh masih kene ngarasa kaget meureunan ku pribadina si Rawing anu sok padahal pinangih jeung kasumpeg hate. Tapi betetep we sigana teu tenang sigana teu aya kajadian naon-naon bae. Lain ngahulang jeung ijon. Ih, terus terang ayeuna akang teh ngariung ye. Amin, amin, amin. Lain rek hormat ka akang yen. Ieu pang-pangna mah dulur akang yo, geus teu tahan ku kurubukan beuteungna. Maklum gede parabna ieu mah yo. Kumaha jeung ijon? Ijon neuteup ka si Rawing bari nyarita. Tenang we atuh soal eta mah Kang Rawing. Malah abdi boga kayakinan harapan pangeus si lembur mah. Kang Rawing teh ngagantikeun Ki Jalur Rampang tumetep di lembur Kang. Wah, ngatung eta mah. Nah, segala rupa teh gampang soal eta mah iya yo. Dulur akang nu gandeng bae mah. Oh, soal nu kitu mah ngeunah ka ngawing-ngawing artina urang bisa nyicing di dieu ka ngawing. Ngengke nyugan beng atuh ngaya marawan muing meureunan boga jodoh ka ngawing-ngawing. Di kana dahareun kana jodoh kana ambewe mani mah teng. Ingetkeun teng. Tujuan urang ka dieu teh neangan Saraswati. Ayeuna Saraswatina geus ini teuy. Jadi paling bisa leureih oge sapoe urang di dieu teng. Maukem ngabagi paneutupna ka si Rawing jeung si Banteng Wulung. Teu lila terus nyarita deui. Pugu upamanya Saraswati teu lunta mah mending keneh tumetep di dieu we Jang Rawing. Moal burung hirup senang kangaranan ngagantikeun Ki Jalur Rampang mah nyalain kitu Jang Ijon. Nya bener kitu mah, da moal henteu kitu taharepan anu sejena oge sarua we jeung urang. Si Rawing gagaro kana pipina bari nyarenge seuri. Pugu akang oge lamun ngagu kana karep jeung kahayang mah kitu Jang Ijon. Maukem ngan kuring teu hayang hirup senang bari nyang sarabatur. Nyada seperti Jalur Rampang oge sarua be jeung daharan kesang jeung tang tenaga batur. Kuring mah mung kitu bung. Lain asa kaingetan lamun teu salah mah Jalur Rampang teh boga mustika atawa jimat ceuk beja mah dibawan teu. Dibawan teu nya. Maukem nu nembalan pananya si Rawing. Pugu bieu teh ku emak ditingali di kamar panyepenanana sigana bae tadi teh nyelang ka dieu heula waktu kabur ti pakalangan teh Jang Rawing. Sabab kanyut kundang wadah batu mustika teh bet eueuh geuningan Jang Rawing. Da tadina marek dirawatan be ku emak teh sabab tetela geuningan ampu eta mustika tulak bala teh. Nyai Saraswati oge cageurna teh apanan ku eta. Oh, jadi disimpan teh dina kanyut kundang mah. Nyimpen mustika mah di dina kanyut kundang segala rupanya. Dasar Jalur Rampang. Cek si Anteng mah jalu papang cenah. Jadi ngayeuna urang teh kumaha ka ngawing-ngawing. Nya maksud muing teh ngarek ngumaha ngamun urang nganggeus sapoe ngaya di dieu ka ngawing. Nya urang neruskeun di lampah tuh teh. Mokonna mah.
urang nepikeun ka bisa tepung jeung Saraswati. Keur naon urang lumampah lamun nepikeun ka teu panggih. Bener teu? Apanan kitu meureunnan apanan? Ma ukem loba neuteup ka si Rawing. Kitu teh malah bari ejeung nyarita jero hatena. Bet asa kakara aing mah panggih jeung jalma samodel si Rawing. Tenang we, sigana teh nying hareupan kajadian naon bae oge. Nu jadi pamajikan ngejat ini tinggalkeun ieu patempatan atawa ngarasahan nyelu mah pantesna teh paroman alum nguyung ieu mah berag we malah bari tetep bisa keneh heureuy nya antara amek sigana mah ieu jelema teh. Heuh, waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dieu heula acara dongeng kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepo Kiwari hatur nuhun permios.